Oh, mana mah jeung mamawa nu kieu paingan ai kafir mah di masjid aing lamun Islam mah mana aya di masjid aing coba eta waing dijual masjidna sia lah waing dijual masjidna sia ni sombong boga masjid oge oh iya kaping sabaraha di akadanana ka urang mana teu nu hajat sa kontrak saya ngomong hajat ai mah oh atuh tos kalangkung berenang 2024 mah kan ayeuna teh sakedap deui bade 2026 nah hajat 2024 keur kemejaan ayeuna eta seulisia ngagolotrok berenang sia mah teu aduh ampun Gusti aing mah aduh capek aing mah punten palawargi nya kumargi ieu rada teu nyambung ge ngobrolna ieu teh budak tapi bedegong kieu maneh nu teu nyambung mah maneh nu teu nyambung mah suhadma astagfirullah kan ngomong jeung lampu saya ke ya parantos ieu mah ke ukang ngaji nya tahlilan nu ka sabaraha na teh tahlilna ku sabaraha aing mah mimi rame sorangan euy aing aduh anjing aing oh kalima nah ai waktu tahlil nu kahiji kadua katilu kaopat nah teu ngabejaan ka kang ngaji teh bade sakedik-kedikeun bade yasinan nah teu ngabejaan nanya sorangan dijawab ku sorangan dasar sia makhluk halus lah ulang mohon astagfirullahaladzim kinten-kintenna sanggu berkatna engke bakal aya nogan moal lamun aya nogan kang haji bakal datang nuhun ya ngagubug ge sorangan nog mah bisa boga saya siapa kodos astagfirullahaladzim janten engke teh aya artos sholawatan kitu korem ngadenge aing ulang korem ngadenge aing oh mohon nya sabadareng sena tahlil asyar atau nampi sabadareng sena maghrib mohon saya eta teh urang teh kedah ngintunan doa anu parantos almarhum oge almarhumah ulan mohon nah da tetangga teh seueur pan juri teh ngomong aing mah ngomong teu nya tetangga teh kita bakal aya anu simpati bakal seueur anu empati ulan aing mah geus make XL geus teu make simpati seueur ke tetanggi diulem ku Kang Haji ulan saya aduh aing cenah kampus sorangan aya cenah sorangan tangke ulah maknya atuh dina berduka make jeung dek ngonang lebe pan keur berduka rek kawinkeun saha mawa lebe ustad antep ulan aing sekolah ini ustad maknya mau lebe pan keur berduka ya naonana duaan mohon saya ulan saya ya jadi ngadua mugi ya Allah kumuli kajati mulang ka asalna nya dicaangkeun di alam padang lan di alam padang lain di alam bah dukun alam padang poe panjang alam padang poe panjang alam tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teu geuneuk teu malekmeuk caang bulan 14 jalan gede sasapuan jalan gede lain jalan tol goblok jalan gede sasapuan jalan gede sasapuan teu geuneuk jeung teu malekmeuk balungbang timur lain ka barat timur ka timur nyata radio aing radio butut lah nu kieu antep teh ya jadi mugia dihampura dosa perdosaanana dicaangkeun di alam kuburna lain di tengah imah di alam kubur moal margi anu tos maut mah ngajanten goib sing ditarima amal ibadahna ditarima iman Islamna bulak-balik we dawan ka sawah dina surgana Allah surga Allah sia teh lain di bengkel goblok maknya jelema nus maut ngajedog di bengkel di akhirat lain di bengkel setan kumasia we kunyuk
jadi engke teh tah komo deui urang teh pan geus ditakon kitu kieu ditakon lain dipenta duit ditakon ku malaikat teh malaikat mana nu beuki duit balaguk disarwakeun jeung si Sarko telepon Satpol PP ieu mah euy Pak pan lewat ieu jelema aja lieur ya tewak ya jelema ngarti gitu anjing ngarti cenah engke teh urang teh nalika di yaumil akhir bakal dipenta pertanggungjawaban dipenta pertanggungjawaban lain dipenta surat tanah goblok sia teh dipenta pertanggungjawaban anjing teh sia nu ngomong sia nu ngajawab aing nu dicarekan anjing sial poe ayeuna di akhirat teh kita bakal dipenta pertanggungjawabanna salila urang hirup di dunya ari maneh di dunya lain di Trans Jogja Bandung di dunya. Astagfirullahaladzim. Aing mana ngalebok naon deh jadi tesarekan iya Kak Udin. Ya laun-laun jadi stres ngaji. Anjir. Bulan. Kela ieu nu lalajo nu nanyana hiji-hiji atuh lieur ieu Kang Bulan. Nu ngomong sia teh. Mohon. Sae pangesto hibar ya usum naon di lemur. Usum keributan. Wah, babat. Saya kulat. Oh, kela tuh. Non. Come Kela euy lieur euy, itu nanya lieur kudu ka mana heula nu ngajawab ka haji ieu. Ka mana? Hah? Ieu mere pertanyaan, itu mere pertanyaan. Ieu deui jempe naon? Loba ngomong. Jempe heula, lieur ieu. Teu ngomong, aing mah teu ngomong, aing maneh. Walah. Oh ya. Kulan ngomong ya. Kulan hiji-hiji atuh lieur euy. Ieu tinggalikeun. Satria nanya, Bunda nanya. Itu ieu nanya lieur Kang Haji euy. Stres. Kanu simut masih teu maneh kanu simut. Kulan. Eta nu nanya teh. Maneh sok ngadahareun kana simut. Dah kieu yeuh perjalanan ti kieu Kang Haji teh. Pan ti kaler. Moal bener. Ti kaler. Lain ti kidul ti kaler. Kang Haji teh pan ti kaler. Mohon. Kang Haji teh penak jeung rana gede bujurna demi Allah Kang Haji mah gede bujurna mulus ngan ku Kang Haji ditoong pala batungirna aya singkayuan. Anjir. Bulan. Oh saya mun damang mun syukur bagja eta nu disija ku urang sararehat sapopoena kulan nya lila keneh lebaran mah puasa ge acan puasana ge acan eta teh hari Ramadan teh hari pembakaran dan hari pembakaran lain hari rintar, hari pembakaran. Waalaikumsalam. Lan, dah itu tuh, ya, lan, dulur sehat. Saya mohon, nuhun, ira apa nen? Saya mohon, takut gitu nak, cek akang oge kai. Itu dulur akang saya mohon saya kulan ari mana keur puisi mana keur puisi maneh geus ti kaler bieu geus nit-nitan jeung minum budak oh geus syukur atuh ai sukses mah ya ti kaler pan ya ieu teh wargi simkuring ka ieu teh itu kapi adi lain kapi milik kapi adi iya teh kurang ngobrol ya enak mah right tadi mah teu macul henteu libur ya padahal kan urang teh pan aya bisnisieun gitu syukur ai sehat mah ya teu kaharti gajihna euy datang itu si Sarkidi tadi TK mah nanyakeun sehat cek Kang Haji teh sehat
Heripo karusak-rusak cangkeng teu kaharti monyet ti isuk jedor tapi ka lohor kur 20.000 atuh bayangkeun. Oh saya mohon nya sanes waktu urang amengan kanggo kepala wargi ngan omat upami kasumpingan Kang Haji sareng si Ayah Haji kedah disuguhan bejakeun lamun urang ulin ku lain maneh teh ka mana karep ngomong teh urang hayang dipangliwatkeun kitu pasuguhan disuguhan pan urang teh jadi tamu spesial disuguhan kudu boga imah teh lain dititah meuli barang beuli di mana duitna lamun hayam kampung karesep urang mah hayam kampung mah heuh bener kudu kitu kudu alus karayu datang heuh bener jadi ulin urang teh pan ka Tegal nya ka Tegal dah ulin balik ke Bandung bulan SpongeBob atuh nuhun lain kitu laguna aya laguna dina lagu oge cek dina lagu Kereta Malam pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Rahmatullah gitu ulah diberi kasidahan we kieu mah isuk-isuk kasidahan saya nuhun ieu dah teh mamajuan anti galau, anti badai, anti petir loba nu lalajo teh. Ya. Alhamdulillah. Loba. Meujeuk loba sia teh lain eueuhan loba tinggalikeun tuh nu lalajo tuh tinggalikeun. Tuh, ya, alhamdulillah. Oh, sia mah itu tinggalikeun tuh. Loba nu lalajo teh lain duaan beleguk. Ya, si anjing. Ya. Tonggorannya anjing sih deh. Itu heula tanya heula. Oh. Dengekeun ku ayi. Kala kamera bajidoran itu heula disapa-sapa heula sih teh. Ada si Berlin kenang aja. Kala kamewel punten palawargi ai maneh teu boga rasa seni keseugenaheun kieu musik maneh teu joget euy aduh aing dalangnya center ai dalangna teh sae teh Persib menang hiji nong Persib mah teh Sarkoi menang ari mana si Sarkoi teh dalangnya mana tuh oh dalang Sarkoi ka dia maneh can jakat pitras ya dia halo perkenalkan nama saya Sarkoi ya saya lahir di Kolong Golodog ya makanya dari itu mohon maaf karena dia budak ya jadi kita harus memaklum karena beliau itu budak ya. Waalaikumsalam. Dilanjut lagi ya. Kasep oge ieu jelema euy. Mani Kasep. Kasep ge tukang nipu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bagas teu kuat ngakak. Ya, bawa ke dokter, ulah diancep, eta teh penyakit. Atur nuhun, mana teh baca ieu teh nu typing, kela Kang Haji bade ka zaman heula, mohon. Jeung hayang modal heula sagede. Penonton saloba-loba lain disapa kalaka aduh ampun Gusti ari-ari aing haturan kasadayana haturan bunda haturan wah gagal lejir non mending sare silaing mah lieur aing saha anu kurban
Anjir, aya setipi pai euy. Punten pala wargi ya nu budeg jeung nu budeg moal beres nepikeun ka kiamat ge. Pamane ngomongkeun urang. Ngomongkeun urang nya mah. Cek, jangan ngomongkeun si laing da. Moal jadi duit. Alhamdulillah ada. Sehat. Nuhun teh Jenong. Perjuangan dan nanti perjuangan di udah gilising nan perjuangan di udah gangsip nan Pot. woi Tumben poe ayeuna maneh teh nyanyi cing hayang lagu Roma Irama lah. mohon bade ya. Lah semangat Kang ya selalu semangat ya karena kita kasihan sama Udin Withdraw. Lah nuhun teh Jenong. Kadedin. Ade cu jogedan deh si Cepot ya. Alah. Cing pejakan hayang nyaho. Uluh naon eta peupeus euy.